Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdang uday kanca dina dongeng Sunda. Menyenak kejar carios si rantang urang lajang deui hancan kamarin kasimpen. Caturkeun di lemur si rantang nyaeta dilagok hangseur. Bapana si rantang keur tarung patutunggalan jeung Karaman meong buduk. Ceuk Karaman meong buduk, "Wai, isaan luan-luan ka aing, ku aing di podaran." Kabeh di dinya eueun wani yang hareupan si meong buduk. Cerala, celeng. Bapana si rantang nyawa-nyawa aya hareupeun si meong buduk. Aing nu bakal hareupan maneh meong. Keur diri aing muasieun ku maneh. Amun resa si kumaha nu satunyang beas. Salagi Karaman masih aya, aing bakal dilawan. Tanes, kewas jeung pantes. Dina ngajawabna da puguh hiji sesepuh di kampung eta. Iya ngelawan aing, sarua jeung si Sorogo jores ya. Bari langsung si meong buduk tawangun pasangan. Pasangan nu dina jurus gegetret salawe. Akhirna teu bisa dihindari deui, si meong buduk tarung rongkah. Tarung patutunggalan jeung bapana si rantang. Ting kolepatna ting jerelatna dua jawara, tapi dina hiji kasempetan si meong buduk ngasupkeun hiji panarajang. Kedukdes. Ceprot, tungkal, gubrak. Bapana si rantang ngagubrak ku sabab jauh. Elmuna si meong buduk saluhureun bapa si rantang. Cek bapana si rantang ngagerung ripuh bari ngalih tina bibirna getih lalamaran. Waktosna tos ni kapan kanca ninging urang teraskeun deui. Paralun ampun kasuhun uning galih nu dipamili hapunten anu ditedak permios.